Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu jeung Bapak Guru anu dipika hormat sareng rerencengan anu dipika cinta. Para wargi anu dipika hormat kusim kuring. Wilujeng enjing kasadayana urang panjatkeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala nu atos masihan kesempatan sareng kasehatan. Nu mana urang tiasa patepang rarai di acara ieu. Dina waktos ieu abdi bade ngadugikeun pentingna urang ngajaga kasehatan kanggo hirup urang sadayana. Urang sadaya wajib ngajaga kasehatan sareng kabersihan lingkungan. Teras urang teh kedah ngalaksanakeun hirup sadidinten jeung cara anu sehat. Misalna, mersihan awak pas urang keur ibak, mersihan kuku, nyikat waos anu rutin jeung sajabana. Tah eta teh conto cara hirup anu sehat. Conto anu sanesna, urang kedah micen runtah di tempatna, teu keunging sembarangan. Terus lamun nyiduh ulah di mana wae. Batuk atawa bersin oge kudu nutupan bahan ambeh henteu nularkeun virus ka batur. Urang teh kedah mika cinta kanu kabersihan diri urang, sangkan hate urang ge suci jeung bersih. Lamun urang hoyong janten jalmi anu jak-jak waringkas, urang kedah soson-soson meresihan diri urang sorangan tina sagala kotor nu aya. Bade eta kotor jasmani atanapi kotor rohani. Upami meresihan kotor jasmani, urang teh kedah mineng mandi, mersihan lingkungan, jeung sagala kotor anu bisa nyebabkeun panyakit di diri urang. Nah, tuluy kumaha lamun bade mersihan kotor rohani? Carana nyaeta urang kudu ningkateun keimanan urang jeung ibadah urang ka Gusti Allah. Ngan anu kudu diinget teh sehat lain saukur bersih hungkul, tapi urang kedah ngagerakeun jasmani urang nu matak ngajagjakeun diri urang. Misalna, urang rajin olahraga. Hadirin sadayana, cekap sakitu pidato tentang kesehatan ieu. Hatur nuhun kana parhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.